Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing. Ki Kampak kerjalan-jalan keliling ke daerah Wanayasa, ke daerah Pamengpeuk kadinya nya. Resep da Ki Kampak mah jalan-jalan lamun poe Minggu teh. Neangan naon ki, neangan inspirasi jeung naon jeung ngahibur saha masyarakat Indonesia. Didinya Ki Kampak ngarasa heran kunaon jeung resep ai lewat kadinya teh ka daerah Pamengpeuk, ke daerah Wanayasa teh ningali pamandangan melikot endah didinya teh ningali kebon boleh di sisi jalan cai ngari keicek didinya. Ngan didinya Ki Kampak amprok jeung saha jeung budak ngora mamawa ijazah geus ti mana jang di daerah Pamengpeuk kadinya. Uing mah geus nyieun ieu Ki motokopian nek naon nek digawe tapi uing teh bingung Ki diuk didinya jeung Ki Kampak dijajanan ku Ki Kampak da karunya geus lelempangan. Bingung kunaon hayang gawe teh aya nama hese Ki kajeun gawe kudu make duit nek ngalamar naon kitu hayang asup naon satpam make duit sabaraha kudu 5 juta cenah mah Ki jeung hayang jadi satpam teu boga Garda Pratama moal bisa kudu boga KTA aktif Garda Pratama. Aduh Ki lieur tek bengek itu ieu cenah hese-hese teuing nya. Geus kieu we jang kun payakun apa yang terjadilah. Ujang boga pangabisa naon Ki ai uing mah belajar nyieun cilok mah bisa cenah baheula. Sok nyieun cilok di mana diajarna baheula di Taringgul sok latihan. Yeuh geus we ayeuna mah daripada Ujang bingung sementara ngadaguan memeh digawe. Ujang dagang cilok heula we. Sok dagang cilok. Lamun geus paham dina dagang cilok dina hitungan manajemen sok engke gawe eta budak teh karunya nya. Heueuh atuh Ki cenah taku aki teh didinya teh dibere pesen yeuh jang sing sabar. Mun sabar pasti subur engkena. Oke cukup sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.